ta'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Lamun aranjeun apal naon wae perkara anu ku kaula geus kaapal, geus kanyahokeun, pasti aranjeun bakal saeutik seuri, lolobana bakal ceurik. Masya Allah, pantas Kanjeng Nabi mahnya ngaran-ngaran kana nangis, sedih, tobat ka Allah teh luar biasa. Si mana horeng lamun tema urang apal naon nu diketahui ku Kanjeng Nabi pasti bakal kitu. Jageding buktina urang mah loba keneh naon ya, loba keneh naon seuri daripada ceurik. Cenah osok cenah ceurik teu boga duit. Osok cenah ceurik teu betah ya di kobong. Doh eta mah lain ceurik nu kitu atuh. Namatak ieu ngaji teh ngaji di antarna supaya apal kana naon nu dikanyahokeun ku Kanjeng Nabi. Nabi mah uninga dunya jeung isina, uninga naon nu aya di bumi, naon aya nu di langit, kabeh kauninga ku Kanjeng Nabi. Sebab Nabi mah pan usul asal segala kehidupan teh saha Kanjeng Nabi. Nabi mah kantos di Isra di Mi'rajkeun ku Allah, ningali surga, ningali neraka. Papendak jeung nabi-nabi terdahulu, kayaan dunia, langit sadayana diketahui ku Nabi. Bahkan sur Kanjeng Rasul wala masagalakumut ta'am wala syarab. Lamun deuk apal aranjeun kana naon nu ku kaula dikanyahokeun, maka moal ngeunah tadahar jeung inum oge. Lamun urang geus beuki lila ngaji bakal timbul rasana leuwih jauh ge sakedik-sakedik aya rasa sakumaha dirasakeun ku Nabi. Dahar teu pati hayang jauh lain eueuh hati mah aya ge teu pati hayang, teu pati arenak pe geus beda rasa, hayangna teh ibadah belita. Iyalah satu hadis nu luar biasa. Aya satu rahasia anu kurang teu acan kabuka, di mana urang lamun apal naon nu diketahui ku Nabi pasti bakal loba ceuri. Rawahul Hakim an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu.